Wilujeng enjing kasadayana simkuring di grup 4 kelas 77 dinten bade ngadugikeun beja. Sakitu heula anu pangkon nami abdi kan sadarana cikal tunggal pasadania. Abdi Zahra Rahmawati. Abdi Bima Mate Bawarasa. Abdi Dekan Rafla. Sareng abdi Khalifah Yusuf. Wilujeng enjing pamirsa, hayu atuh urang sami-sami ngintunkeun beja anu paling enggal sareng terpercaya dina program liputan 77 sareng awak berita. Pamirsa, Tsunami Tanjung Lesung anu lumangsung 7 tahun katukang tepatna tanggal 22 Desember 2018 jadi sumber kasedih pikeun masyarakat Indonesia. Kejadian anu disebabkeun ku bituna anak Krakatau anu aya di Selat Sunda, Narajang wewengkon basisir Banten jeung Lampung. Selat Sunda anu penaha antara Pulau Jawa jeung Sumatera. Oge aya di cincin api Samudra Pasifik serta di piwanaha sikun aktivitas Valikini Rustina. Dina awalna Badan Meteorologi, Klimatologi jeung Geofisika geus ngaluarkeun peringatan pasang surut samemeh tsunami bakal narajang wewengkon eta, tapi kusababna sanes gempa. Peringatan tsunami awal henteu dikeluarkeun. Numutkeun laporan pemerintah, gelombang tsunami lumangsung 4 kali di 4 lokasi beda. Kalayan jangkungna 0,3 nepi ka 0,8 meter sarta pangluhurna lumangsung di Kecamatan Serang kalawan jangkungna 0,8 meter. Teman-teman buka salam tepuk tangan buat Tsunami Penetrate. Air naik begitu tinggi, ini membuat kepanikan masyarakat setempat. Posisi saya sekarang di pertigaan persis di tepi pantai. Nah ini kondisinya. Saya laporkan kembali bahwa jalur pantai Anyar Carita tepatnya di Desa Sukarame terputus dan tidak bisa dilalui kendaraan beroda 4 dan lebih. Nah, kami berharap agar bisa dapat diteruskan kepada Pak Gubernur atau Ibu Bupati di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang untuk bisa mengirimkan alat berat yang bisa membuka jalur kawasan pantai Anyar Carita. Demikian untuk sementara dapat saya laporkan. Hanya 49 jalma maut, 1.485 orang tatu, 104 orang langit, serta 16.082 jalma anu luka. Korban jeung karasukan kepengaruhan nyaeta di Kabupaten Pandelangan, Kabupaten Serang, Kabupaten Lampung Kidul, jeung Kabupaten Tegamus. Sasaranna korban nyaeta rumaja sareng dewasa nu ngadahiran konser pantai ku band 17 samangga konser dilaksanakan teu aya peringatan tsunami. 3 anggota Band 17 oge maot dina tragedi ieu nyaeta M. Awal Purbani pemain bass, Herman Sikumbang gitaris, jeung Windu Adi Darmawan tukang kendang.
Karuksakan tina kejadian tsunami ieu kacida gedenya infrastruktur jeung palabuhan sehingga ngalambatkeun penyaluran bantuan ke para korban. Kementerian Pariwisata ngumumkan penundaan sementara promosi pariwisata di Provinsi Banten sareng Lampung. Hatur nuhun batur sapagawean pikeun informasi dinten ieu. Eta liputan 77 dinten ieu. Kami sakumna awak sareng pagawean pamit ka anjeun sareng ngucapkeun hatur nuhun. Wilujeng enjing sareng wilujeng patepang deui. Sakitu wae beja anu didugikeun mugia video ieu aya mangpaatna. Sim kuring sarombongan opat ngaturkeun nuhun. Wassalamualaikum